ngarasakeun kahirupan, ngarasakeun cahaya panon pole, jeung nyambung deui jeung diri sorangan di lembur mah. Moyang teh jadi kabiasaan, nu matak senang jeung jajeur. Moyang tantawa dina basa Indonesia lama disebut jemur awak. Mainan buku ngadon-ngadon sare di buruan tadi panon poe jeung sedikit. Moyang teh ngampungpakeun waktu pikeun awak meunang panas. Panon poe isuk-isuk nu bisa mantuan awak nyimpi mimpi sakala alami. Tapi salian ieu tah moyang teh aya unsur kabagjanana, dibarengan ku angin semili. Sorang manuk jeung sapoe nu jaan, moyang teh bisa jadi waktu nu paling tenang jeung regreg. Di lembur moyang teh kabiasaan kolot tiba heula, isuk-isuk sanggeus mandi, biasa kolot-kolot leumpang ka kebon atawa di palebah bawah, terus kali tina batu atawa di tikar sakedeung bae moyang awak karasa leuwih seger. Barudak oge tara katinggal